Bapak Ibu hadirin berbahagia, dimohon untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu karena acara sesaat lagi akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuk ceruk galur, nuka pungkur, mapai laratan nu baheula, nitiwanci nu mustari, ninggang mangsa nu sampurna, brai mang lengser, urang ngamimitian, mapag panganten persembahan upacara adat Sunda, Rahayu Pasukan, gawe bareng Mailenura Wedding Project, Seja Dikawitan. Sakedap kasep sakedap bagja abah urang rajahan ngaku abah mugia ieu acara aya dina kabarokahan pun campun wa hapunten manawi tatamu saha rumaos wa leleda sakedap antosan heula wa mundut kasa kasalera jajang ngebarkeun bewara kasakumna balarea mun campur uwa ngebarkeun suping tuh adra kaleut ngalabring dan geuning raramekeun ralmi yang kerapa Mur payung ngerabukakeun mur payung ngerabukakeun mur payung ngerabukakeun. Jatining wayang benjang ladrang ing oman anu disebut perwira pahlawan pembela manusia satria adalah bangsa banteng benteng negara.
Wilujeng Sumpi Kasep Aajian anu ganteng Abah ge kungsi baheula macu Abah ge kungsi ganteng baheula ayeuna we geus rang kedot kieu teh alhamdulillah Abah teh ieu teh batur ngadu kaleci jeung Bapak Wawan teh nyaha binga alhamdulillah kayak Abah teh aya nu poho ya siga anu poho kela ari iket aya iket aya endong aya endong aya sendal aya tasbih aya batu ali aya artos aya ngajan saeutik ge aya ai cicilan kompor aya cennya basa pokok deui cicilan kompor teh aya oh nya baru dapet tang bejaan Abah aja jeung si Anjeli Abah ge we nya si Jablay 5 ieu mah aya ayo urang mana sambu teh geura dah ambung Kasihku paling cakep paling ganteng apa yang kau cari lagi cinta setia dariku belum cukup kau bagimu setiap ku menatap panggilan wajahmu kusut sampai wajahmu takkan pula dia tiada cerita ku tahu apa lelah bekerja sehari kadang aku sampai pagi istrimu yang setia menyadokan kopi dari panas sampai dingin lagi itu pun tak mengapa asalkan jangan lupa minumlah seteguk saja senyummu biar bibirmu kembali tetes hujan basahi hati ini yang dilanda kesepian nah karek nyongol si Anjeli teh Abah karek Alhamdulillah Abah. tah eta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abu Sampurasun. Rape Lumayan Abahnya. nya Iya jalanan nanjak. Iya. Tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Rahayu Pasundan yang mana? Alhamdulillah Abah. Abah, ada pepatah Abah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ambu mau kenalan dulu boleh? boleh sekali Siap. Ke Pasir Honje makan ikan asin. cakep Asin cucut sambal balado. cakep Perkenalkan nama Ambu Yasmin. iya Nama asli Yanto. Kartu. Geningan kodam nama keluar Abah. Abah, alhamdulillah pengantin kita udah sumping Abah. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu Abah, Ya. Ambu punya persembahan buat pengantin. harus apa Mempeng isu kene urang pemanasan. Leres Abah? Leres. Kela saha Abahnya. Oh. Anu pada jadi relawan Ambu saha? Pak Haji wae gitu. Bapak kadieu. Nu ieu nya, nu ieu. Sok, Ayo, sok. nu ieu we teu nanaon. Tutorial heula, Bapak Ambu. nambut heula sakedap. Handphonenya titipkeun lah Bapak. Ngoh sakuan lah cenah Abah. Sok. Alhamdulillah. Saha namina Bapak? Purwadi. Bapak Purwadi siapanya pengantin? Saudara. Dari pihak mana ini teh? CPP apa CPW? CPP. Papa Warwa. Sukenanya geus pabelit. Mas Purwadi, kita kasih persembahan buat calon pengantin wanita. Iya. Dan memeriahkan dari calon pengantin pria. Oke. Tapi sebelumnya jangan tegang Mas Purwadi. Sok. Dasar Relax aja, lalaki relax urang aja. tehnya. Relax Heeh. aja. Boga gantungan kunci, iya mah hiburan, bener. Supaya dia Bapak, sakedap. Tutorial dulu Ambu tutorial. Panganten, iya persembahan dari Mas naon tadi teh? Mas Purwadi, Abah can sarapan itu jadi rada lola. Hayu pas Purwadi. Lah, eta we Bapak. Sok. Mas, yang kiri tangannya di pinggang. Alah, yang kanan mana yang kanan? Yang kanan tangannya di lele wih tong
Tong didinya eta mah bubututan Bapak. Eusi lagi klien butut. Dinu cangkeng we Bapak di dieu. Siap. Kela sakedap Bapak teh tos nikah teh acan? Sudah. Sudah apa teh acan? Sudah. Anu mana pamajikanna? Aya. Bu Haji namun telah sakedapnya. Teu sawios di ACC dijantenkeun tumbal proyek. Oh jangan dong. Ayo naya ke siap. Ayo. 3, 2, 1. Muter. Mas Purwadi muter sampai bawah. Muter maju. Mundur. Maju. Sekali lagi. Mundur. Lele. Kela orang tanya lah. Kumaha rasana? Mantap sahur. Mantap nih. Bapak Lamun Purwadi mantap pada 2 kali gitu. Bapak Purwadi Mantap hebat. jangan sekali wae. Ayo Abah, tepuk tangan dulu dong buat Mas Purwadi. Udah tegang kayak gini. Tenanan uih dewe ke alam nanya. Bah. Bah, urang lajeng deh namanya kabujeng panas karunya panganten si cangkeul. Good real.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama menyambut kedatangan calon pengantin wanita Adinda Siti Mesaro Aska menuju area pelaminan. Rama Sinta. Tebiti salira nujung junan jiwa raga rek satia tapi cerati kamana neruskan rasa Rama menang busur dewa dipiriku dayang-dayang kacaturkan papasangan. Rahayu pasudan, rahayu pasudan, rahayu pasudan, rahayu pasudan, rahayu pasudan, rahayu
es lilin Iya geulis ay. di Dibantun ka mana geulis dibantun ka mana. dibantun kasuka jadi Wah. abdi isin panganten anu bageus Geulis. samar gaduh Apa? Ya ya. sok iis mah aduh jadi Es lilin macet buatan Bandung dibantun magening hati pangantin abdi isin tolong barimu sok iis mah aduh teu jadi itu sadunungan menunggu mending digantela gening kusap Mama hajat anu bagan Aya geulis aya. berjuang lagi. Ayo barusan ayo. Amit ampun nyeperlun mugi Gusti nang tayongan. Serdek amitan mugi apanjang
Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang dimana telah dihangatkan pada pagi hari ini. Persembahan upacara adat oleh bersama Rahayu Pasundan. Untuk itu Bapak dan Ibu, sesaat lagi kita akan melaksanakan